Para pamirsa, mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna nyaeta Rusiah Tunjung Sari. Upami telepat mah harita teh Basuma boga cita-cita hayang ngancurkeun nyaeta bangsa dedemat-dedemit, bangsa siluman silemin cenah para mitra anu memang aya juri-juri anu ngancam ka manehanana. Itu akibat pupusna Juhri ya para wargi sadaya. Muhyi maksud teh Muhyi sareng anu sanesna ieu teh nimbulkeun katugenah pikeun Basuma lantaran manehna meunang laporan ti Cepirman. Sedengkeun anu memang mere saran sangkan migawe eta pagawean gepan para mitra Basuma nya janten minangka nama ieu para mitra sadaya tokoh intelektual cek istilah modern tokoh intelektual namanya ada Basuma jeung Cepirman mangga urang teraskeun. Harita di bejaan ge teu daek ngagugu di bejaan kudu menjadi pamajikan teh. Atuh pamajikanana Basuma nu katelah matarsih nyarita deui. Dasar aki-aki bantangul. Salah dipikaheman, salah tarima teu beunang dipikanya kudu jadi pamajikan teh. Nu kitu manusia kasebut haripeut ku teuteureuyeun teh. Matarsih kukulutus bari gebrug nutupkeun panto. Kalawan ditulakan, harita Basuma rek ngajugjug ka tempat korban Muhyi jeung Darsim bari dina leumpangna teh meninga gedi. Hate gilig tur geus boga kayakinan bakal hasil maksi. Sedengkana pibah laun keur dirina mah teu diperhitungkeun. Teu dipikir panjang ada eta ngerong kana urusan dunya jeung pamrih ku pamuji. Ceuk pikirna asa pamohalan ari manusia kudu eleh enaman ku bangsa juri jeung setan. Ya ku juri jeung setan teh sieun ku manusia. Memang bangsa juri jeung setan moal sieun ari ku manusia nu teu iman ka pangeran mah. Atuh juri jeung setan pasti sieun ka manusia nu iman jeung takwa. Atuh para mitra sadaya, jadi jurig pasti sieun ka jalma-jalma anu iman jeung takwa. Ai kanu teu iman jeung teu takwa mah pasti moal sieun. Tadi jadi sebutkeun jurig teh sieun ka manusia nu iman tur daek ibadah ka pangeran. Pasti setan sarieun atawa talu. Sanggeus anyog hiji tempat anu suni, bari eueuh jelema saurang-urang acan nu kumalangpreng. Reg Basuma ngarandeg tuluy luak lieu. Dumeh ngadenge sora jalma awewe lalaki tingkerendeng siga nu keur ngobrol. Atuh Basuma sajeroning keur luak lieu teh make ngagerendeng jeroeun dadana. Geuning sora nu keur ngobrol. Jeung di imah nu mana nya? Sakapeung kadengena beulah kaler. Sakapeung kadengena beulah kidul. Keun buai deh mikiran teuing nu keur ngobrol. Ongkohan aing teh keur aya maksud ye teh. Kitu gerentes hatena Basuma. Harita teh tuluy leumpang deui. Kakara meunang opat lengkah aya sora awewe nanya. Abah? Abah? Reka mana Abah? Pokna teh atuh Basuma ngarasa kaget. Reg eureun tuluy luak lieuk deui. Nasa cenah nu ngagegero teh? Sora awewe tapi eueuh jelmana. Saha nu ngagegero teh ha? Jeung di mana anjeun teh? Ceuk Basuma tetep pabari luak lieu. Kok eta awewe nu teu katingali jirimna teh nemalan. Ieu kuring mah tukangeun anjeun piraku teu katingali sakieu caang bulan meni ngebrak. Ceuk eta awewe nyebutkeun tukangeun Basuma. Atuh gilek Basuma malik tapi di tukang ge eueuh sasaha. Kudasar kitu harita teh Basuma bangun ambek asa diheureuyan ngan kerewek we nyentak turab harita teh basa-basana kasar. Da kitu sifatna Basuma teh sok babari nafsi. Manusia jawa setan anjeun ha. Lamun manusia tur wawu ka dewek coba nyabeukeun. Mondo ngaheureuyan kitu siang ngarekeun ka bolot. Atuh para mitra atuh harita Basuma ngagorowok deui. Sok geura nyampeurkeun sia. Dewe kayangnya kana bebeungetan anjeun. Nah beungeut manusia atawa beungeut kuring. Cek Basuma bari tetep silang-siling. Cihil awewe nu ditanya ku Basuma ciciri hilang. Siraheun Basuma dina dahan tangkal mahon.
Itu mah lieureun euy. Ieu kaula mah cuma siraheun anjeun. Iraku boga mata segede jengkol teh teu awas onaman mah kawas mata peda we. Olohok tapi bonconong. Dasar aki-aki bau tengik ya. Aki-aki bau hayam, bau leming ya deuleu. Laka genggerong we harus. Bahasa kasar gariha tur sompra. Rek nanahaon anjeun datang ka dieu peuting-peuting ha? Rek males pati kadua anak murid anjeun. Nuges korban atawa anjeun hayang dialapati ku kaula. Isi anjeun hayang sidik mah kana rupa kaula. Heug ku kaula moal burung disampeurkeun. Angsal anjeun sangeup padu teuteup jeung kaula. Cek eta awewe bari ngalayang tinadahan mahon. Selek napak kana taneuh adu hareupan jeung basuma. Si horeng si mana horeng nu ngalayang tinadahan mahon teh Tunjung Sari. Ratu siluman orai silu. Sanggus adu hareupan pok Tunjung Sari nyarita bari awakna gubag-gibeg. Sok rek naon anjeun datang ka dieu teh ha? Sok rek naon? Bari nita adu hareupan teh sok aya naon? Geura teuteup beungeut kaula sia cuma. Yeuh. Geura teuteup beungeut kaula ku anjeun. Bisi samar-samar wawuh jeung kaula. Teu kitu sugan we anjeun katarik ati kagemang rasa kapentang asmara ku kaula. Turuy ngahiji di alam kaula. Keun bae rek jadi salaki jeung salaki. Soal eta geus kolotkeun bae lumayan. Lenyet-lenyet ge lumayan deuleu. Pokna bari suraseuri atuh basuma meunang 2 menit mah. Ngembang kadu olohok mata simeuteun. Bumeh ningali beungeut Tunjung Sari meuni jeuli. Buk ngarumbai tur hideung ngabangbara. Geus kitu sakitu sarupa beungeut Tunjung Sari roba. Nu tadina katingali ku basuma sakitu geulisna. Dari lilali rupa matak pikasieun. Panon bolotot bari gular giler kulut beungeut teu beda ti sisit orai megar. Buuk nu tadina ngarumbai tur galing muntang jadi ngarerewig jeung semu gimbal jigalana. Wayana kitu sakedapan basuma ngalenyap teu lila nafsu nangunyang kalawan nyarita kasar gariha. Ngarios rambut jigalana teh saeta sok ngadu-ngadukeun tinggi teh nya para mitra di nagri deungi. Donking lagi ada. Buuk jigalana adeunyaan. Buuk jigalana tepi duit. Wah, sugan mah moal kaitung manehna mah ampun teh. Gitu. Aduh, ya. Jantan mode we cenah keur manehna buuk jigalana. Mangga urang terasi. Basuma nyarita deui. Oh, aku tante ieu nu disebut latu siluman orai sinuk teh. Nu katelah Tunjung Sari teh. Ya, Tunjung Sari siluman jahat. Kaula ini timah peuting-peuting datang ka ieu tempat. Lain lantung tabuh laku, lain lunta tanpa sejak. Lain palin kairin ku ciki, tapi nungkus maksud anu tangtu. Ngahaja neangan andika. Ayeuna pareng tepung pisan di dieu. Atuh kaula teh ngarasa bunga tur bagja nu eueuh babandinganana. Satadina mah ku kaula rek diteang ka tutugan Gunung Haruman. Dumeti heula aya bejana patempatan anjeun teh di tutugan Gunung Haruman. Cek basuma si janu ngobrol jeung manusia deui. Sarua syukurna da kaula ge lamun hade dicaritakeun mah geus lila hayang tepung jeung anjeun teh. Ari kitu naon maksud anjeun, naon perluna anjeun hayang tepung jeung kaula teh cuma? Cek Tunjung Sari bari awakna gubag-gibeg. Tiga awak ke orai luar leor da memang Tunjung Sari ratu siluman orai silu. Ngan katinggalina ku basuma waktu harita. Tiga manusia biasa we ngan bebeungetan matak pikasieun. Oh, maksud kaula mah weuh deui. Nya eta rek nganiaya anjeun. Ye, takedang lain rek nganiaya anjeun. Tapi rek ngingkakeun anjeun ulah aya di wewengkon ieu, sabab anjeun teu boleh ngaganggu wae ka manusia. Tapi kaya sababaraha urang manusia nu korban diganggu ku anjeun. Emal basuma nerangkeun maksudna. Nikah umur ka Tunjung Sari tempat ka tempat anu jauh. Ciri ieu Tunjung Sari seuri si janu nganggap lucu ku ngadengeuna omongan basuma. Jadi anjeun teh tepungna jeung kaula teh rek ngusir kaula nya cuma. Itu pisan maksud kaula ge. Neangan anjeun teh.
nu matak bra geura nyingkah jong geura unur ti wewengkon ieu geura balik ka alam anjeun sabab alam anjeun jeung alam kaula teh geus beda deui ieu cuma dikira gampang usir batur teh nya teu gampang deuleuh henteu memang alam kaula jeung alam anjeun geus beda anjeun mah aya di alam dunya kaula aya di alam gaib bari geus pada-pada boga wujud masing-masing keur kaula ye sanajan 1000 kali disungkal dikukumaha ge moal bakal balik ka alam kaula komo kitu kaula rek diusir sacara kitu bae ku anjeun anjeun ge moal suka moal ridho lamun aya nu ngisir kudu nyingkah ti ieu tempat marukan teh babari diusir teh kudu aya uang pangusirna uang panunungna geus moal henteu keur diri anjeun moal ngeunah kadangkala tibatan kudu nyingkah ka jeun ajal tah kaula ge moal bina ti anjeun moal jauh ti kitu sabab kaula jeung anjeun teh sarua pada boga rasa ka nyeri cenah eta anjeun tadi nyaritakeun yen kaula sok ngaganggu ka manusia samalah geus aya sababaraha urang manusia nu korban lain korban ku kaula tapi ku kalakuan manehanana da bohongan manehna ngaganggu ka kaula da ka manusia anu tara ngaganggu mah kaula ge teu wani ngaganggu teu wani nganiaya barina oge jadi anjeun teh moal nyingkahnya Tunjung Sari Basuma geus mimiti naik para mitra sadaya nyeuneu nguniang harita teh atuh teu gila-gilaeun mencrong beungeut Tunjung Sari harita Tunjung Sari dikitukeun ku Basuma teh Tunjung Sari ngajawan 1000 kali diri kaula disungkal ge moal nyingkah sia Suma sabab kaula mah kumelenang di alam dunya teh loba keneh kapanasaran engke di mana kapanasaran kaula geus punah kakara kula balik ka alam kaula nu kungsi diusir ku manusia temba Tunjung Sari tetep nagen Tunjung Sari rek nyingkah apa moal aya ku belet anjeun mah sia Suma dasar geus aki-aki pikun kudu ngajawab sabaraha kali sia Suma ceuk kaula ge moal nyingkah moal lamun anjeun perlu nyingkah ti hareupeun kaula sabab kaula teu ngula teu ngala teu ngonang anjeun datang ka dieu nu matak anjeun geura unur ti hareupeun kaula ulah nyiar-nyiar picila kali ceuk Tunjung Sari kalah ka Malik ngusir ka Basuma teu matak aneh lamun ceuk Basuma beuki nafsuna teh ye kurang ajar sia awong kena jurig hayang diduruk sia haraga sia ku kaula ceuk Basuma tipu puncerang tong make nawaran sia Suma prak gerak ngaduruk kaula mah daku kaula ge yeuh moal dipangejatkeun mawa sabaraha liter minyak bensin sia rek ngaduruk raga kaula teh Suma mawa sabaraha drum solar deuleu mawa sabaraha jeriken minyak tanah sia ceuk Tunjung Sari kalah siga nu ngaheureuyan setan sia rasakeun ieu tindakan jai Basuma geus teu wasa ngabendung ngawa amarahna seret we nyabut sekin nu dipake anelanana ku manehanana kalawan harita ditojokeun kana awak Tunjung Sari burinyai teh para mitra sadaya menimbu burinyayan memang atuh ningali kayan kitu mah reuwas oge para wargi sadaya tapi sok sanajan kitu atuh kalawan harita teh para wargi dina tungtung sekin kaluar seuneu meuni jebrot jeung disadang ngaguru tapi Tunjung Sari kalah ka seuri ciciri hilan abong kena kasebut sia pokona mah aki-aki 7 mulut wani-wani sia ngalawan kaula deuleu memang para wargi disebut nage setan atawa siluman anu dija memang atuh para mitra sadaya dijieuna ge cenah setan teh tina seuneu kitu kaluar tina tung seuneu nu kaluar tungtung sakin teh kalah ka harita teh kumanehanana kalah ciciri hilan kalawan polna matak namah-namah ngagedurna seuneu pi amaraheun nyebrotkeun seuneu atawa nyebrotkeun cai anu kate sia Suma moal nya nyebrotkeun seuneu karasa menika mewek ieu asa disimeuh ku cai boga pusaka tina beti mana anu kate sia Suma meunang panimu ti jarian meureun mana kitu ge meunang pamere pangwaris nini moyang andika
menang pangwaris di karuhun Andika nu kitu mah lain ge pusaka ampus cocolek tarasi ngaranna nu kitu mah bising teh nyaho. Dasar aki-aki bau tengi, dasar aki-aki bau lemming sia. Aing mah tayo kapegek na sia keur berwes teh boga bebeungetan siga bujur pariuk. Sok geura aja geura kaula. Lamun Andika bener-bener geus kapatri ku pangarti kasipuh ku ilmu pangabaru. Geura ketrukeun sagale ajian Andika. Geura temongkeun wawasen Andika deuleu. Belesur Tunjung Sari ngabelesur kaluhur celek dina dahan mahoni atuh belesur ku waktu ieu. Basuma bisa ngabistelkeun seranganana ngabelesur sabab geus dibere ilmu kudu jadi guru. Ngan orokaya Tunjung Sari leuwih rikat gentak luncat deui tina dahan mahoni. Geduk tarang Basuma malah pidagor kana dahan mahoni. Memang ciri ieu Tunjung Sari seuri dihana. Iya, kaula Basuma, iya deuleu. Kurang ajar sia iblis. Basuma tambah nafsu. Sakinna ditojokeun deui kana palebah Tunjung Sari nu keur ngajanteng di luhur ka batu. Sebrot seuneu tina tungtung saki nyebrot ka handap. Atuh sakila Tunjung Sari luncat tina luhur batu. Beledug batu di sada ngabeledug. Kuat kaancur siga menang ngadagor ku martil. Jeleng Basuma luncat tina dahan mahoni kalawan teu ngalobakeun micin waktu terus nyerang Tunjung Sari bari sekin anu diusuduk-sudukeun bari para mitra atuh manehanana nyerang bari jeung ngaluarkeun sora sangka nyentarkeun musuh. Ngaso heula para wargi anu mulya, ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa, harita para wargi sadaya Tunjung Sari kala ciciri hilang. Harita disuduk-sudukeun ku sekin teh teu bared-bared acan. Atuh ceuk titingalian Basuma masakina ambles kana dada jeung kana beuteung Tunjung Sari. Kedebut Basuma labuh ngarumpak batu, tapi teu lila gentak cengkat deui. Barang harita teh rek ngorejat nangtung hareupeun nyampak aya orai sinuk anu keur ceuleugeun. Nya ari rek kecok teh beuheung Basuma dipacok palebah si corona. Aduh. Basuma leungit di temah wadi ngagoak tuluy ngagagarabagan. Bari nyeklan beuheung anu geus pinuh ku getih. Kitu deui baju kampret anu sakitu bersihna teh jibrung pinuh ku getih. Cirihil para mitra aya nu seuri cicirihilan semubunga. Ningali kaayaan Basuma kitu. Tunjung Sari asa suka ceserian. Cungungung anjing babaung atuh harita teh pasieup jeung eta patempatan. Taksiran lamun di manusia mamiluh suka miluh bunga. Harita teh teu lila sora Tunjung Sari seserian teh ngil. Kari angin ngagelebug atuh dang dauna di sarada ting korosak ting keresek. Cahaya bulan asa beuki ngebrak nyaangan Basuma nuker gugulingan dina tani. Kerejet Basuma kekerejetan oreng keur sakarat. Nu teu kungsi sawatara menit Basuma geus teu usik teu malik deui. Kari raga ngababatan panon duanana barun selu. Ramo leungeun kareken beuki lila beungeut Basuma beuki hideung teu beda ti areng. Sanggeus Basuma perlaya luhureunana dina tangkal mahoni manuk ucirit uncuing di sada meningelak turtari. Malah cungungung anjing babaung ngematak tika keungi. Cag urang tuna heula kaayaan Basuma anu kari raga ngabanusan malikan kamatar sih pamajikanana peuting harita can sare gawena kula sakulisi kwe sabab hate dirobeda ku kamelang kudu jadi pamajikan harita kudu jadi salaki maksudna. Kuno jadi salaki sok sieun manggih kacilakaan. Komo kitu initna ti imah can cacarita. Rek ngusir bangsa dedem. Sanajan matar sih ngarasa keheul ge kuno jadi salaki. Ari kamelang jeung kanyaah mah tetep aya. Horejat matar si hudang. Raketak digelung sabab gelungna udar. Kolosot durun tina ranjang. Harita teh para mitra.
rap make kabaya kalawan dipanitikeun dua siki. Geus kitu nyokot obor ti dapur kalawan dihurungkeun. Terus turun tuluy ngaleos nu maksudna merek neangan anakna. Sanggeus tepi ka imah anakna, Matarsih ngagegero bari harita ngetrok-ngetrok kana panto. Ucin, omoy. Matarsih ngagegero anakna katelah Ucin, samalah minantuna ge katelah omoy digegero. Parang Ucin lilir, ngadenge sora nu ngagegero gentak ngoreja tuluy kaluar ti kamar. Saha teh? Ucinannya rada tari. Emak, gancang buka pantona dulu. Temal Matarsih. Kudu terak Ucin muka tulak panto. Ana brai nyawa inungna gini. Ya naon mah puting-puting ka dieu? Tanya Ucin semu kaget. Bari mundur bus Matarsih ka jero meh bareng jeung norojo nyanyi omoy. Minantuna kaluar ti kamar taksiran asa kagareuwahkeun kudu jadi salaki. Geni aya emak ka dieu. Aya naon emak puting-puting ka dieu? Ceuk nyi omoy bari neuteup harita teh. Emak teh tibada Isa can sare sakerjep-kerjep acan. Dituduheun teh meuni asa jara rawuh jeung hate meuni asa teu garena. Bapakku nama hariwang ku bapa maneh deuleu. Ceuk Matarsih bari dieu. Hari kitu hariwang kunaon mak? Tanya Ucin bari neuteup. Ya eta si abah teh tibada Isa teh ini dicarek-carek ge ku emak maksa wae kalah kamali ke ieu mencero mun cereng. Arek ka mana cenah mak si abah teh? Ceuk Ucin terus teu leupas paneuteupna. Ari nyarita ka mama rek eta rek narekahan bangsa dedemat-dedemit di tempat kajadian Ki Muhyi jeung Ki Darsim teh. Cenah mah loba anu maruntang tulung menta dipangimilahkeun samalah Den Firman ge nita. Kumaha diulah-ulah ge teu sirikna dipuntangan ge. Batar ngagugu kalah kamalik amak ka mate atuh. Beuh. Ya wae atuh kolot teh mah. Pugu-pugu ngadonrekeun narekahan bangsa dedemat-dedemit sangkan eueuh ti eta tempat. Kunaon pipikiran si abah cenah? Disiar wae picilakaeun teh. Sok aya wae. Ceuk Ucin siga nu keheul harita teh para mitra kanu jadi kolot. Atuh manehanana teh geus kitu Nyi Oyoh pamajikanna Mairan. Nya kunaon si abah teh nya make ngagugu kana panitahna batur. Naha anu nitah teh rek tanggung jawab kitu lamun si abah cilaka. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Para wargi kaum bangsa, harita Matarsih nyarita. Ayeuna wayahna kumaneh susulan ka tempat kajadian Ki Muhyi jeung Ki Darsim teh. Men tadi barengan we ku adi maneh si Hamim jeung si Hadir. Hade goreng ge bapanya aneh teh. Lamun panggil gancang bawa balik. Tidaekeun magal usur we ku tiluan keun we da moal matak doraka sabab niatna ge nyalametkeun anu jadi bapa. Geus Matarsih ngajurungkeun anakna di titah nyusulan Basima. 1000 kali hoream jeung keheul ge kapaksa Ucin ini. Bari mawa batre kalawan nyampeur heula adina jeung salaki adina. Nu kabeneran adina raridoeun tuluy arini. Matarsih balik deui ka imah sabab melang kanu jadi inti. Bisi nyarari da puguh lalimpang nagarancang naker. Atuh teu kungsi setengah jam Ucin jeung adina geus tepi kanu dituju reg arireun sisi kebon huy. Dieu Muhyi mah jeung Darsim mau teh Kang. Ceuk Hadir nyorot-nyorotkeun batre ka sisi ka gigi. Apa lebah dieu da Kang teu kungsi ka dieu ningali layon Muhyi jeung Darsim. Tapi si abah mah eueuh geuning euy. Ongko ceuk mah cenah mah si abah teh di dieu. Terus ka mana nya dir? Temal Ucin para mitra sadaya ngarasa heran dumeh Basima bapana. Eueuh di eta tempat si Kadir pokna ngomong. Kemana tuh abah teh nya? Geus balik mah kitu kan? Balik mah. Mun galikeun meureun tepung jeung urang. Pas aya nya di dieu
di jalan pasaringtingan kemal usin na bari luak lieu. Jangan kami sejen di tepung jeung urang Kang. Yang sejen ku mana singa kena di jalan. Di lain mah pai sisi walungan mah. Itu ge diheunga lidengeun mangkani dari rawes jalana oge. Usieuna bari tatanggahan sabab sirahinana. Dina tangka juar aya nu ngaru ngagarapak anak horeng teh para mitra kalong. Ongker kitu cungungung anjing babaung sorana melewung sumebar ka mana-mana. Atu kadir ngaranyug bari ngalieu ka beulah kaler. Breh kumanehna katingali siga awewe dina leumpang ngagancangna keur siga nu rusuh. Kang, ari itu saha siga awewe? Ceuk kadir ngabejaan ka Usin. Gilak Usin jeung Hamim meh bareng pada marali. Mana dir? Usin can sidikeun kitu Kang beulah kaler tu geuning tu siga kadiekeun. Kadir tu tunjuk barang disidik-sidik nyawe awewe jangkung leutik. Si horeng Tunjung Sari datang deui, si garek nyampeurkeun ka Usin sanggeus sedeukeut reg Tunjung Sari ngarandeng. Kalaha kalawan miheula ananya. Ngadaramal naon ieu teh mending ngarariung di dieu Kang? Nuju milarian pun bapa neng. Tema Usin satarabasna. Bari neuteup seukeut kana beungeut Tunjung Sari. Geuning milarian wengi-wengi Kang angkat ka mana kitu? Ih, saurna bade eta ngagaleubako ka warung. Nanging ieu dibujeng ka warung teh teu aya. Saur nu kagungan warung teh parantos mulih cenah kitu. Temal Usin teu nyaritakeun. Rek narekahana bangsa dedemit macana para mitra sadaya. Lupi angyanana kumaha Kang? Tunjung Sari nanyakeun pakaian anu dipake ku Basuma. Katuneng jalaran akang mah da teu terang angkat nage. Mung terang bade ngagaleuh bakoso teh eta we tipun biang. Temal Usin memang teu nyahoeun sabab Basuma inditna ti imahna. Manawi teh uning adina anu diangge ku tuang Rama wireh neme abdi ningal saurang pamegeto sepuh ngangelancingan batik sareng acu kampret bodas nuju ngajanteng di hanapeun tangkal mahoni caket pengkolan nu bade ka Cipanas. Ku abdi teh dilangkung we da teu kantos ditaros, ceuk Tunjung Sari nyaritakeun. Tepung jeung saurang lalaki geus kolot kalawan pakaianana dijelaskeun. Make celana batik jeung baju kampret bodas tayalian Basuma. Atuh kadir adina Usin popna. Cingkang urang teh kaditu bising Abah. Tah leres cobi uningaan kaditu Kang manawi aya keneh di ditu, ceuk Tunjung Sari mairan. Ning punten atuh neng ku akang di kantun. Mangga Kang da abdi ge bade wangsul, tema Tunjung Sari. Leos Usin jeung adina arini ti eta tempat. Sedeng Hamim lempang na pandeuri, gilak Hamim ngaliuk maksudna marek nempo Tunjung Sari ka mana cigna. Na atuh meningan sakiceup Tunjung Sari ngiles, padahal can sabaraha jauh, jeung di apan jalan teh lempeng, na ka mana atuh mengkolna? Keur kitu ujug-ujug puringkak bulu punuk Hamim muringkak. Ari katambah-tambah ngadenge anjing babaung tukangeunana. Sirilik Hamim ngadeuketan Usin. Kira-kira 5 meter dari kapengkola nu ka Cipanas. Kadir ngarandeg kalawan pokna. Lanang Kang, cing itu sidik-sidik siga jalma ngajoprak tuh hanapeuna tangkal mahoni deket got. Uluh, nyawe jelema ngajoprak. Paeh kitu atawa ngajoprak lieur. Cing urang deketan Kang, ceuk Hamim gidig Usin jeung adina. Tinggari digerek nempo nu ngajoprak. Sanggeus deukeut kalawan ku Usin di batrean, kebeng Usin ngakepeng. Si horeng nu ngajoprak teh Basuma bapana. Astagfirullahalazim, Gusti nu Maha Agung. Geuning Abah si Hamim. Ceuk Usin reuwas liwat saking bari gancang layon Basuma didareuketan. Puguh tiluanana pada tinggal lenyap ningali kaayan Basuma. Geus kariraga beuheungna cacad baju pinuh ku getih. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Abah hampura kuring Abah. Ceuk Hamim bari cuma 5 kalawan beungeut layon Basuma diusap maksudama. Sangkan panona peureum. Tapi diusap aya kana 3 kalina ge tetep we buncelik jeung beungeut semu hideung. Geus kitu mah teu loba nu dipikir deui. Layon Basuma dipanggul ku Usin sorangan terus dibawa balik.
Hamim ti heula kadir nuturkeun bari ngabatrean ka handap. Geus rek ngagayuh kawanci subuh harita teh usin kakara tepi ka imahna. Kalacat harita teh unggah kalawan ngagegero pamajikanana. Parang pamajikan usin katelah nyiciah geus nyari ganca ngalaan tulak. Barang berai panto dibuka nyiciah setengah ngajerit. Sabab salakina manggul Basuma. Gancang nyiciah ngamparkeun samak di tengah imah. Jeung anggel hiji kuleda gelayon dikedengkeun. Tuluy dirurub ku samping kebat. Mim, wayana euy capek-capek ge jeung kadir teang emang ditu. Ulawa ka di bejaan Abah maot euy bejakeun Abah aya kitu di dieu. Rek balik teh teu kadugaeun capek kitu. Jeung wayana euy sabab eueuh ti daheun euy. Ceuk usin teu hararese Hamim. Harita teh para mitra sadaya jeung kadir arinit. Dina lempangna tinggardig bari mawa batre. Anu henteu kungsi sajam, Matarsih geus datang diiringkeun ku Hamim jeung kadir. Atuh barang unggah nyampak aya nu ngajolopong di tengah imah tur dirurub ku samping kebat. Nu geus lalayu sekar. Ari ieu saha nu ngajolopong teh usin? Ceuk Matarsih reuwas. Mak, ieu teh Abah, mak. Kemal usin nyarita semu ngageter sabab kahalangan ku piceurikeun. Puguh Matarsih satengah jejeritan bari ngarangkulan layon salakina. Atuh tatanggana usin nu dideukeut nu darekeut awewe lalaki pada maruru sabab ngadenge nu jejeritan. Saurang ge eueuh anu teu ngarasa kaget tur teu disangka Basuma. Teu kadenge gering teu naon. Ayeuna kariraga ngababatan. Nyatang tue tong boroning nu sejen kasebut deungeun-deungeun dalah anak pamajikan ge teu nyangka baris meunang musibah ku jalan Basuma maot. Tapi danya kitu ceuk tadi ge urusan Fatimah teu bisa diukur ku urang kasebut ku manusia eta mah jelas rusiah Allah tur geus tepi kana titis tulisna ngan rupa-rupa sababiahna. Harita Matarsih kapidara henteu sadar. Regeyeng ku anakna opatan pada marayang dipindahkeun ka kamar. Atuh anakna nu awewe jeung incu-incuna ting aringhap careuri. Kumaha para mitra sadaya mangsa beurang geus datang tatangga usin. Harita jeung tatangga almarhum pada daratang. Samalah awewe namah bari marere kaingetan ka kulawargana almarhum. Samalah Cep Firman ge jeung Pajar badegana datang. Atuh aya anu ngabejaan Basuma maot teh. Tadi namah teu percaya tapi sanggeus datang ka imah aya usin. Yakin Basuma maot ngancan meunang katerangan nu jelas. Naha Basuma maotna teh aya nu nganiaya, naha diroga hala ku bangsa sato berhala. Ari Cep Firman sadatangna ka imah usin teh ngaharuk we. Bari nying hareupan layon nu dibungkus atuh harita teh para mitra. Agar dibungkus ku nyaeta ku anu ngawardonan mayit atuh harita teh teu matak aneh lamun seug Cep Firman ngarasa leutik hate ku ayana Basuma maot teh teu boga pikeunna tanggelan. Sajabati kitu jadi gegebegan ras inget kana caritaan ti hiji makhluk sora awewe waktu urut babaturanana katelah darsim nemongan teh. Yen sora awewe tanpa jirim ngancam ka Basuma. Atuh para mitra sadaya nya kitu jeung ngancam ka Pajar badegana. Samalaha guruna Basuma oge nu katelah Bah Badrawi diancam ku eta makhluk ratu siluman orai sinduk atawa nu katelah Tunjung Sari. Dewan teu kungsi kawan Cilohor layon Basuma geus dikuremkeun di hiji astana nu pernah teu sabara jauh di imah usin. Atuh nu jarajab ka astana awewe lalaki kolot budak geus pada barali ka imahna sewang-sewangan. Kitu deui Cep Firman jeung badegana oge sanggeus mere bantuan duit ka Matarsih matuluy bali. Sedeng Cep Firman mah sajeroning keur leumpang teh alum we teu kecet-kecet. Gancangna ieu carita sanggeus tutup tujuhna Basuma. Cep Firman geus dua peuting ngadona ngarenong di imah kolotna. Dadakuna kanu jadi badega mah ngenong di kolotna teh aya urusan penting padahal ngarasa keung jeung Basuma asa kapi beungeut bae. Dina
Dina hiji poe pareng atuh pajar keur ngepea di kamar Cepirman kadengi sora awewe uluk salam bari keketrok kana panto. Korejat pajar nangtung tuluy kaluar ti kamar bari nemalan ana brai panto dibuka. Si horeng awewe uluk salam bari keketrok kana panto teh Mayang Sari popotonganana Cepirman. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Para wargi kaum dangu, ana para mitra sadaya brai teh panto dibuka. Si horeng nu kaketrok kana panto teh Mayang Sari nyaeta popotonganana Cepirman. Atuh para wargi sadaya pajara tuluy nyarita. Bade kasaha nih? Tanya Mang Pajar bari ngajanteng dina lawang. Tura neuteub seukeut kana beungeut Mayang Sari. Bade ka Kang Firman, Mang aya linggih kitu. Temal Mayang Sari meuni sopanaker harita teh. Anu mawi aden teh parantos dua wengi suhun. Dua wengi kulemna teh disepuhna ning saurna mah. Nuju aya lereskeun, duka aya lereskeun perkawis aya anjeunna bade nikah deui, duka aya lereskeun urusan sepuhna. Dupi neng teh saha teh amisal ngupi mana? Ceuk Mang Pajar talete nanyakeun ngaranjeng padumukan dumeh ka kara tepung jeung Mayang Sari. Pami dipercanten mah abdi teh patilasan Kang Firman, Mang. Temal Mayang Sari atuh terus terang. Kutan? Neng teh patilasan aden? Aduh. Punten Mang talete tumarosung. Panyanten teh atuh sanes patilasan aden. Mang Pajar bangun era. Teu sawios-wios tumaros Mang aya saena jalaran pada neme tepang. Upami siang sok mulih Mang. Kantenan we sok mulih mah atuh neng nemeh ge. Ti dieu tos angkat deui ka sepuhna dupi kitu. Aya priogi naon ka aden teh neng? Ke anjing upami anjeunna ka dieu diwartoskeun ku Mang. Ai priyogina mah nyaeta teh eta Mang bade ngawartoskeun putrana teu damang parantos 3 dinten. Manawi aya piwelasna bade nyuhunkeun kangge ka dokter. Pepeuriheun atuh ngintunan henteu tos aya kana 3 sasihna teu aya kaemutan pisan. Kamurang kalih teh keun ari ka abdi mah da kasebatna ge patilasan. Yeu we kamurang kali jalaran saya awon ge putra anjeunna. Ceuk Mayang Sari nerangkeun maksudna nepungan Cepirman teh rek menta biaya keur berobat anakna geus 3 poe hareeng. Ganten aden teh tos ngintunan neng. Utara ngintunan neng aden teh. Sumuhun ngintunan kangge kapriyogian eta murang kali maksud kitu. Pajar terus neuteub. Wahnya abdi ka dieu upami aya kaemutan matu Mang. Sangem abdi oge tos 3 sasi sabada abdi dipirak teh. Teu saperak-perak acan. Kahoyong teh kamurang kalih mah ulah dugi kahilap sae awon ge tetisan getih anjeunna. Turunan anjeunna kasebat patilasan sote ka abdi dari kamurang kalih mah. Teu tiasa disebat tilas putra kajabi putra kawalon. Neme tiasa disebatkeun tilas putra aika putra kawalon mah. Temal Mayang Sari ku ayeuna nyaritana bari cuma 5. Aduh, ai panyanten Mang mah sok aya kaemutan kamurang kali we aden teh. Oreng ge tos 3 sasi tara ngintunan. Atuh sae bujengan we ka bumi sepuhna neng. Jalanna mah teh tos di dieu. Ararisin teuing abdi kedah ngadongkapan ka ditu Mang. Muhun isin ku sepuhna bilih disangki abdi mudag-mudag patilasan. Ceuk Mayang Sari nyaritana rada daria kalawan pokna deui. Sawios ari teu aya Mang punten atuh bade permios Mang. Mangga neng mangga. Insyaallah ku Mang diwartoskeun ka aden neng. Ceuk Pajar jerut Mayang Sari turun tuluy ngaleos rek balik. Ari tepi ka jalan gok tepung jeung Cepirman keur gegenengan jeung itu hiji parawan. Si horeng incuna almarhum Basuma atuh reg Cepirman jeung incuna Basuma eureun. Bari beungeut Cepirman rada bareureum. Geuning Mayang, nah atas di mana itu?
Cepirman miheula ananya bari neuteub. Wangsul ti bumi akang nanging saurencang akang name angkat deui. Jarantos 2 wengi akang kulem di sepuhna. Temal Mayang Sari bari incuna Basuma. Teu direret-reret acan sabab menang beja ti pajar. Yen Cepirman geus rek boga deui pamajikan. Eta aya naon perluna ka akang teh atuh? Tanya Cepirman bari teu leupas. Dina paneuteupna. Peryogi mah bade ngawartosan perkawisi Asep. Tos 3 dinten teu damang. Sakantenan we bade nyuhunkeun kangge ka dokter. Jalaran sae awon ge putra akang kalayan akang nu kagungan hak. Nyaeta ngajamin kaperyogian putra. Ulah kitu atuh Kang meuni belang lestas aya kana 3 sasihna langkung tara ngalayad-layad ka putra. Kasebat patilasan soteh antawis abdi sareng akang dari sareng putra mah. Gaya kasebatna tilas putra komo putra kandung. Pami akang teu gaduh putra mah ti abdi moal nya abdi wantun barang suhunkeun. Kitu ge sanes abdi nuding. Hapunten sanes adi nanging kangge putra akang ieu teh. Ceuk Mayang Sari ti dituna mah ngagelendeng kanu jadi popotongan. Dumeh geus 3 bulan leuwih Cepirman boro-boro nempo teh kanu jadi anak. Nyiriman oge henteu. Padahal nurutkeun aturan mah sanajan Mayang Sari geus diserahkeun ge. Keur Cepirman aya keneh kawajiban ngabayuan sabab can lubar idah. Geus puguh ari ka anak mah teu aya watesna tetep we tanggung jawab bapana. Eukeun atuh engke akang ka ditu, ceuk Cepirman ukur sakitu, lain gancang mere keur biaya berobat anakna. Atuh Mayang Sari teu nemalan deui leos we balik. Ari incuna Basuma sanggeus ngadenge caritaan kitu ti Mayang Sari teh. Teu kanyahoan ngaleos si janu keheul. Para mitra sadaya ngaso heula. Para mitra pamiarsa, harita sanggeus Mayang Sari para wargi jauh gilek Cepirman mali. Nu maksudna nyaeta rek ngajakan indit ka incuna Basuma anu katelah Nyi Aci. Atuh gilek ke manehna mali. Ana gerendeng teh Cepirman ngagerendeng. Hor, kamana si euis teh cenah? Yih, balik deui kitu. Mun teu kanyahoan korolosna. Aing mah da eta gara-gara tepung jeung Mayang Sari. Ongkoh tadi hayang ulin ka kota, rek dibawa ka kota. Ngadon ngorolos. Aya diwe gangguan teh. Pokna rada kukulutus bari Cepirman lain nyusul ka bogohna. Kalah balik ka imah maksudna rek nanyakeun kanu jadi badegana. Nya henteu kadatangan ku Mayang Sari. Teu lila Cepirman geus tepi ka imah tuluy ngetrok panto. Sirilik pajaran nyirilik ti tukang ka patengahan. Kaletrek moka kunci panto ana berai si horeng nu kaketrok kana panto teh Cepirman dununganana. Oh, geuning Aden, aduh. Ampun mulih deui. Sanes bade ka euis Aci Aden teh. Ceuk pajar bari neuteub. Lain rek deui sama geus dibawa rek ka kota. Da manehna keukeuh hayang ulin ka kota, arieu teh biaya panghalang nepi ka si euis teu kanyahoan korolosna. Taksiran balik deui ka imahna meureun. Tema Cepirman bari ka jero gek diuk dina kursi. Ke. Aya panghalang kumaha di Aden? Pajar neuteub seukeut. Nya aya panghalang. Ari popotongan abdi bener ka dieu? Sumuhun Aden mah teh ti dieu. Ngawitan mah teu percanten. Sumuhun. Naon teh manawi yang panyanten teh sanes patilasan Aden jalaran mang mah namanya terang sumuhun. Mung terang sote saur anjeunna nyebatkeun patilasan Aden kitu. Kawitna mah mang teu percanten bisa anu aku gitu. Tapi da nya kitu anjeunna ngajelaskeun. Nya kitu teh we nya ku akang teh amun maksud teh kumang teh diwartoskeun nyun. Harita teh diwartoskeun kumaha? Mohon diwartoskeun nuju di sepuh Aden we kitu tos sabaraha 2 wengi henteu kulam di dieu kitu. Naon cenah maksudna make ka dieu?
cek Cepirman make nanyakeun deui kanu jadi badega padahal tadi geges dicaritakeun ku Mayang Sari. Di jalan maksudna ngabejaan teh pedah budak gering geus 3 poe kalawan menta pikeun berobat. Ari maksudna mah ngawartoskeun murang kali teu da amang tos 3 dinten kalayan bade munut artos kangge ka dokter so. Sajabi ti kitu nyaurkeun Aden. Tos aya kana 3 sasihna langkung tarang ngintunan pisan kangge kaperyogian murang kali. Rupi salajengna kumaha atuh Aden? Temal pajar saujratna nerangkeun sakumaha caritaan Mayang Sari tadi. Nya bieu manehna tepung jeung kuring di jalan. Nya manehna nyaritakeun tas di dieu kalawan nyaritakeun budak gering geus 3 poe. Ceuk kuring tengkewe akang kaditu geus dikitukeun maleos manehna ngaleos. Ai kuring ngalieu karita teh malik maksud teh rek ngajakan init ka eulis. Eulis acih arieu teh nyampak geus eueuh. Manehna ngorolos. Uluh. Na make uluh. Sumum eta euy si nyampak tos teu aya. Nah teu wawartos kitu ka Aden. Ari Mang Pajar kawas nu lieur. Moalnya disebutkeun ngorolos ari naranya manehna bebeja marek balik deui na. Temal Cepirman bari rada kerung. Ya eta atuh Aden mah bade nikah teh dingke-engke wae. Kapan sangep mang atuh enga we nikah hari neng euis tos keur saeuy ditikah ku Aden mah suhun. Neng Aden engke heula. Kapan tos kitu mah kumaha sok ingis neng euis pundung we kalawan teu keur saeuy ditikah ku Aden suhun kitu. Nya manasinakeun mere ipekate cukup ku irungnya. Lamun geus aya mah waragadna meureun ti kamari geus beres kuring teh. Kumaha tuh pami neng euis punung kalayan teu keur saeuy ditikah. Na make kumaha sagala. Jadi bae syukur atuh teu jadi bae teu naon-naon mana kitu ge lain jodoh nu pasti. Ongkohan abdi mah aya niat rek ngawinna si euis teh. Ras inget kana jasa-jasana almarhum akina. Tema Cepirman asadaria. Kalawan pokna kemang kuring rek kukuring rek teang heula ka imahna. Bisi teu balik ka imahna ke. Bade ka bumi ning euis Aden teh. Nya rek diteang ka imahna yang nyaho we bakuna mah. Ung sae tepangan heula atuh Aden ah. Bilih ka bumi teu aya ke. Ayo ke janten ngabarabekeun ka Aden kedah milarian ka ditu ka dieu. Milarian jalmi teh atuh namina ge. Nu tiasa lempang. Cekas pajar jerut Cepirman turun. Tuluy init samalah ku ayeuna mah mawa motor. Caturkeun para mitra sadaya urang tunda kaayaan Cepirman nu keur rek neang eulis acih. Nu teuing ka mana initna. Ayeuna urang dongengkeun perkawis Mayang Sari. Mayang Sari kakara tepi ka imah kasampak Julaiha. Keur harita teh ngangais budak di teras. Kakara oge Mayang Sari unggah Julaiha geus nanyakeun. Kumaha bapa nasi Asep teh aya neneng? Julaiha neuteuk. Manawi teu aya saura rencang nama tos 2 wengi karakulem di bumina. Temal Mayang Sari bari diuk. Nah sok ka mana wae cenah? Saur rencang nama sok kulem di sepuhna. Adina me tepang di jalan. Panggih jeung saha? Muhun sareng apana si Asep. Ayeuna mah nuju gegendengan sareng putuna Aki Suma almarhum. Duka bade kamarana ku abdi teh istrina mah teu direret-reret acan. Ngaso heula para mitra anu mulia, ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya, harita Julaiha nyarita deui. Nyarita naon wae neng ka bapana si Asep teh? Julaiha tuluy neuteuk. Sumun nyangemkeun si Asep udur we tos 3 dinten. Kaen ku abdi rada digelendeng payuneun istrina. Kumaha dibejaan ku Asep gering teh? Mere keur ka dokter. Sapeser dibelah 7 oge teu masihan mama. Mung saur anjeunna engke we bade ka dieu manawi teu bohong. Tuh nya ceuk mamah ge kumaha nyarita ka Neng. Ceuk mamahkeun bae tong make didatangan, tong make barang pentas sagala. Aya wae kaingetanana ka budak tarima. Eueuh wae teu nanaon mana kitu ge.
Kanya salahku bapak akan jadi anak cena eta si Asep rek dibawa ka dokter daya di mama oge sekalian keur meuli ubar mah teu kudu ngudag-ngudag bapa nasi Asep barina oge. Ari sakawit nama di dongkapan teh manawi we anjeuna aya kaemutan kamurang kali peperieun anjeuna hidang henteu nya tapi geuning kitu buktina tepung di jalan ge teu mere pangaji sapeser penyon acan dalam mun jelema bener turnya mah kanu jadi anak meureun mere komo kitu kuneng dibejakeun budak gering rek dibawa ka dokter cenah eta manehna keur babarengan jeung pipa majikaneunana rek mere we tong kahalangan ku pipa majikaneun barina oge tong boroning kasebut aya pipa majikaneunana nu hartina can kawin sanajan geus kawin oge kanu jadi anak mah ulah poho anak teh urusan saha tanggungan saha ya pasti we hak tanggungan bapana kewajiban bapana kajaba lamun si anak geus tawakal geus rumah tangga bari aya dina kasinugrahaan teu naon-naon boh indung bapa teu mere oge tapi sok rajeun aya indung bapa daek barang bere kanu jadi anak nu geus pinangih jeung kasinugrahaan komo ka anak keur prihatin mah atuh anak sawajibna barang bere kanu jadi indung bapa ari pareng keur aya berekeunna mah sabab kolot teh bereun saha lamun lain bereun nu jadi anak mah kitu hanya kalwe waktuna kaburu beak mitra sadaya seevaktosna rupina dugi ka dieu bae heula carios nyambung anu judulna nyaeta Rusia Tunjung Sari.